Sabada hidup di lapangan kalayan kenging banyak yang dikadang buat di sadaya ayeuna hidup geus leupas tina tanggal walar ibu sareng nama kiwari nepi kawanci hidup arek laki rabi nu dipatri ku jaduk rami kabagdaan bakal kapendak mun aya hidup di rumah kawasan rahayu bakal katimunan aya restu disebut begitu nak prak gelis kacep gerak pundut pangestut diindung gerak pentak doa gerama malah rumah tangga hidup tinemu rahayu mendak kabagdaan dunia rabu akhirat mangga bila kamama ibu ka ibu abdi nyaluung diwari abdi rek pamit bade laki rabi maos abdi acan tiasa ulang tarima mama anaking putra putri mama pangampura jeung doa mama hukum sini penta gelis sing jaga diriksa di dama-dama alhamdulillah aina hidup ay mama bila Harewas kaca film mama hapunten abdi katakan kurang sadaya mudah-mudahan janten ka bapak abdi nyabuja da cenah bapak anu ngayuga Allah biasa ngijabah karena sepadanya abdi hoyong nyenangkeun janten sepikeun laki rapi miang gesan rumah tangga mudah-mudahan rumah rawa akhirat amin tos rangkul kasep ilmi bapak hidup rangkul alhamdulillah hirul alamin enten putra putri ibu mugi ibu kersanampi sareng rumah tangga hidup sing aya dina ridhoda Allah subhanahu wa ta'ala rangkul mama ilmi rangkul mama pangapunten anu kasuhun tuduhkeun abdi karena jalan penuh ke Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan rumah tangga hidup sing pinanggih jeung kabagdaan dunia rawu akhirat amin ya Allah ya Rabbi tos ilmi geraga bapak hidup rangkul bapak bila bapak hidup haleang tanpa kamu nubi akhir greg pakeuh kinayungan jauh bala pakai kita tetap iman sareng Islam di dunia akhirat sami mangga gelis tikaruhun utur lacak para wali yang membawakan belarian ditinjau tini aki mewaris kebudayaan seni Sunda sawit sahur Rasulullah estu rezeki mah tetap muhim
Dakirahayu pramiang mangga waluya amin ya robbal alamin mugi-mugi Bu, kapal dia Bu. ngemutan kanu bade mulung sawer kade union ulah wara dituang komo sareng bungkusna mari Payung tutup payung. biasa nama dina artos receh kentring sok aya nomor teh ieu mah dina union janten ulah wara dituang teh tingali heuranya dina sakangna margi aya doorpress cenah kitu on taku kituna buka doorpress naon tahu Oh, kapal dia Bu. dina press kitu taku kituna aya Aur kenana kapal dia Bu. mangga agen awurkeun neng eta di awur Ye, pada disangkakin ku dua belah pihak kan ya tos janten ibu ayeuna master tuang bila ke 1 2 3 duh di jana kau ge silih duh Wah, ini sekedap Pak. Kalangan sekedap. Kali deh tes, kali deh. Kali deh, yuk. keur mah kudu deg-degeun kudu ningali kan 2 3 alah lancar jadinya salancar akad pertikahan tadi menerolan turun pinter mah pinter we 2 3 alah ami aja mi dak sak itu oke milik hidup poe eta berapa ieu wah piping ayam tapi saya sangat itu piping ayam cepkeun nya ajaran ayeuna mi ajaran ayeuna cobian sok kuduaan bager bila sok pada ngegel palih manana bager aa bari nu mana sok kuduaan rebut satu dua terus tahan cangkeun sok aduh eta piping hayam tos cepeng ke dia bager neng bantuan ada dekinnya ahon siap 1 2 3 Aduh. akan ada nama atas nama alhamdulillah neng entah wes suka luhur pilih ayeuna dielap neng terus diambil teh karena nih tagamun sok dielap seberapa we nu aya neng tahu dekatnya terus pinter neng bilang elap nama alhamdulillah gua percaya lah yuk amarah oge nya ahon cenah ayeuna teh dieusikkeun kana ieu mudah-mudahan upami ilmi ageng amarahna ageng ambekna mudah-mudahan ku diputuskeun na ieu kendi janten ahon mupuskeun ke yang direpoi ka balik si leuleuy gede bagernya ka istri teh turutan wa irma ahon cepeng neng handapna neng cepeng cek luhurna heula ahon teh gampil neng ka luhur ka handap namanya bila ulah dicicingkeun kitu bae bager ame teu monoton digeolkeun bager tah ami di luhur nu ngageol deui tah tem aya na hideuk teh ladang ngageol eta teh alhamdulillah kaluhurkeun geol di luhur oge ngageol tah geol kahandap geol deui yuk bilangan di kasaran 1 geol 2 ageo handap kaluhur geo deui 3 alhamdulillahirrahmanirrahim terus aya sesana keur parurah ieu Pak Elsa bade pamit tingali ka paina bakal jaba kudu norokong jaba kudu ngesun pinuh ku pikeun detik bangitnya takwa eta pinten hapunna kasuhun begituna pangapunten sadayana urang tutup ieu acara kumaoskeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mangga ka bapak-bapak hadi sadaya geura aya doangan sakurukaneun mangga dirarosan ditampi bapak
Ibu Barsada Giring Festival di Provinsi Sangarpi anu hasilna paitan dina festival ieu mudah-mudahan sing langkung nanjung oge sing langkung sae prestasi mangga dirasangakeun pangilihan berana Capjul